au famihi atawa dina cangkemna itu jalma nu salat dina sungutna dahar jeung nu najis contohna teh dahar jeung tai lauk taina teu ngosok huntu nepikakeun araya keneh karasa pait di dinya nya teu kekemu tah eta oge teu kenging arek mah nya teuing kekemu heula nya piceun heula au ainaihi atawa dina panonna itu jalma nu salat najis aya dina panon kumaha nya eung hararese dina panon aya najis keun we teu kabayang ge buat teuing ka alamannya najis aya dina panon teh keur salat manuk modal kana panon itu tak batal salatna eta teh bari taina baseuhnya au udzunihi atawa dina jero ceulina itu musolli dina ceuli cingunguk asup paeh atawa gaangnya tah eta kudu dialah heula lamun imkan lamun babarinya intina bade dina naon wae ayana nya lain ngan saukur dina irung dina baham dina panon dina ceuli da eta mah dicontokeun soteh pedah pipanteun nyelepet gitu rek dina leungeun rek dina awak rek dina suku urang tas ngurus sapi modal kadupaknya bari teu di baju da kana beuteung teu kaburu di kumah eta teh najis nya atawa tai hayam lamun sok ngurus hayam atawa tai domba mah rada teuas biasana sok aya nu bieu aya cenah nya naon we nya lain eta wungkul atawa tas modal mencret ka tukang ning kaluhur tayna teh teu ka kumah teu ka omehan ari kapangih geus salat sami eta oge teu sah salatna kudu dibalikan deui kumaha lamun teu kapangih sah eta mah asalkeun bener-bener we teu kapangihna ulah api-api puguh aya nu bau tapi henteu diteangan eta mah teu aya naon teu aya usaha hiji suci dina badan wasaubi nomor kadua dina pakaian ayil malbusi tegesna anu dipake ku musolli ku jalma anu salat naon we lamun keur salat heg dipake di dieu mah min saubin nyatana tina baju wa ghairihi jeung liana itu saub baju lamun lalaki mah sarung naon kieu teh di dieu namina naon koko atawa kampret aya keneh nami kampret di dieu kampret mah lalai nya atawa naon we baju termasuk kaos rangkep lamun di istri mamukena calana dalam ya termasuk naon lamun sok make kalung anting geulang naon we nu diangge nalika keur salat ya ta eta teh kudu suci ya. Sanajan eta nu dipake teh teu usik-usikan gambaran make mukena ari kahanapna 2 meter datara ieu nya atawa samping disolenangkeun tiris atawa make selimut nu ipis keur salat teh hitung-hitung sorban kadiekeun nya tiris panjang ngagebay eta ari najisna mah dina tungtungna di ditu tas sanajan kitu kulantaran ku urang dipake maka eta teh tetap ngabatalkeun kana salat di dieu bahasana wa illam yataharrak biharkatihi sanajan eta pakaian teh teu usik ku usikna jalma anu salat lamun mukena mah
kahandapna ning lamun mukuna geblus maka tukangna kan teu usik eta tehnya. Tah lamun dina mukena eta aya najisan rek naon we najis nama, termasuk naon najis teh anu gampang teh sapertikeun sireum ngan paeh, bangke sireum eta oge sami nya. Kumaha lamun hirup ka karayapan teu nanaon eta mah, ngan lamun paeh eta mah najis batal salatna mun kapanggih. Kumaha cenah lamun sabada salat tapi ditinggali teh aya sireum paeh, tah eta mah kudu jaga-jaga. Cek urang teh ieu mah sireumna bieu paehna ge. Mangga ari yakin mah nya ngan kedah jaga-jaga gitu. Tah eta dua dina pakaiannya. Wal makani nomor katilu dina tempat, tempatna oge sami kedah suci sanes ngan sakadar bersih tapi suci. Kumaha cenah kotor, kotor namangan suci, balikeun suci, suci namangan kotor. Jika di mana di pantai ya, dina ai pantai teh naon keusiknya atawa dina taneuh ngan urang yakin di dinya eueuh najisan meunang salat di dinya teu diamparan mangga nya. Dasarat salat mah kudu suci sanes bersih. Ngan lamun teh mah sujud kana keusik otomatisnya bakal aya nu milu ka luhur kana tarang. Pas rek sujud deui teh usap heula ieu nya anu ngahalanganana anu milu tadi. Tuluy nembe sujud deui lamun teh mah salat rek dina luhureun keusik nya atawa luhureun taneuh. Jika eueuh masjid wae nya. Tah lamun eta mah nya. Wa huwa sareng ari makan teh mayula kisaian min badanihi au malbusihi. Nu dimaksud tempat teh nyaeta perkara anu mana eta perkara teh kaantelan ku jalma anu salat, rek kaantelan ku awakna atawa kaantelan ku anu dipakena. Ngabobot tunuh mangga. Si pingsan. Asa dipependek ya. Jadi nu dimaksud tempat teh hiji perkara anu eta perkara teh kaantelan ku badana, kaantelan ku anu dipakena. Tah lamun teh mah anggap we teh keur tahiyatnya sila aslina mah. Tah nu dimaksud tempat teh ieu we naon anu kapake ku urang, nu kapake ku urang. Ieu mah gigireunana nya tos dianggap sanes tempat. Eta nu dimaksud tempat teh. Urang salat di dieu ari di dieu aya tai kotok contona, atawa di dieu tai kotok teh deukeut pangsujudan ngan teu kadupa ku urang. Tah eta mah masih keneh dianggap suci dina tempat. Kumamun kasujudan nya eta eta mah batalnya.